Pan warga teh bikin teh coba wargaan susah coba teh beres iya mah kudu turun langsung ke lapangan uing mau balik dia kudu rada di berantas dia mungkin ya nih cik mau kenap ke ini kurang ada tahu warga nih Maksudnya iya sama sekarang. mau nyatangi akan mereka datang warga si cobi orang ditinggal ke akannya Emang akan mereka mana mau data warga itu? jadi kini akang nempotina data ieu teh warga di lobaan susah Terus akan badai kumaha da emang wargana seueur nu susah atuh. lain gitu nih kan bulan ini teh bulan datangna bantuan di pemerintah jadi ku akan erek didata heula ka ditu dibenerkeun ieu atau nih akan unit jalannya ngadata heula atunya sok ada dia di bumi Pak RT, balik ke mana Pak RT? ya saneng Pak RT bade ngadata warga ngomong-ngomong nah neng kedamel ya Harusnya menuju libur Pak RT. oh gitu neng atuh mun tadi kitu mah bapak bade lajeng ngadata warganya mangga atuh neng kantun Oh, nuhun mangga tuh Pak RT. Kebenaran doa si Terosna. Terosna, kadigra, aya info terbaru. Aya naon teh? Aya info terbaru, iya. Info naon teh? Tapi ngobrolna ulah di dieu ah. Ieu ngobrolna orang di ditu yuk. Ayo. ya si entus tuh juga buka kukutan anyar sih nama itu ah menuk anyar ya menang nikat menang tadi ya teh anyar kene tuh basuh kene menang nikat tadi info ayo kita berangkat balik di manuk ya mau ngecewakeun lokasi mah mantap pisan hayu orang ini teh tempo ya bebenangan dana ieu pelila barang datang orang juga menang ieu hiji ka mana-mana jadi ayeuna poeuna lahan bagus oke kita berangkat gaskeun teh hayu urang ini enak monok teh lah ayo kudat teh manuk hade kieu teu kabita lokasi keur mantap teh ayo ieu we pokoknya teh kieu nongkrong dan aya seueur teh ka mana teh biasa harus darurat pokokna mah ieu aya urusan mendadak sok buru teh ka dewa ieu rarungpo jeung bararudak yeuh we deui eta mah ampura waktunya ampura anjing eta teh kumaha cenah karurusuhan kitu bah eta urusan gitu semua teh eta mah bantuan itu bah semua jauh ieu bantuan ieu mah eta ieu mah dek darurusan ieu ampura kana bantuan eta ieu mah ieu Swadin lah urang turunkeun we daripada kitu wae mah ayo sak jeung urang yuk urang turunkeun urang ngajak wargana mah ayo buru gas Si Ari betul ngobrol sama dia. Ayo non teteh Terosna abis sia dia panggil jeung Pak RT ngejaya seueur Pak RT teh dandanan teh nah bade ka mana teh nya eta ngomong nama rek ngadata Pak RT teh nah bade ngadata naon teh biasa meureun RT eta mah lamun dandanan geus gaya kitu pasti dieureun mere bantuan siga nama siga bae atunya adi kabagean tapi RT eta teh dagaweuna mah goreng seriusan teh RT eta mah nya ciniheun jagani gaweana goreng puguk gitu teteh ini anak orang bujani warga lain sudah meren Pak RT teh bagi-bagi bantuan ayo